Masak tahu pedas, tumis kentang bejek, jang makan poe ayeuna. Ieu teh si aku teh keur di lemur sekitaran jam 8 isuk-isuk. Beuteung abi teh geus kekerebekan lapar. Beneran oge tadi teh geus meuli tahu. Tadi teh abah si Ipa teh ngarequest tahuna cenah hayang dijieun tahu pedas. Yang geus we urang jieunkeun. Tuluy tadi teh aya kentang saeutik digodogkeun. Kitu mah direnos we urang nyiapkeun bawang beureum jeung bawang bodas saucerit. Yang bumbu engke numis kentangna. Tadina si aku teh hayang diperkedel cuman abah si Ipa mah resepeuna ditumisnya guys. Si bawangna geus diasupkeun kana katel. Lamun geus koneng kecoklatan mah asupkeun we si kentang meunang ngarenosna entong poho oge dibumbuan. Bumbuna oge saaya-aya we. Ukur uyah jeung si eroy saeutik. Ieu teh bari nungguan asak si kentangna urang aduk-aduk we geus panas mah geus we angkat. Ari ngasakan kentang kieu mah babarinya guys. Teu hese ciga perkedel mah kudu dibuleud-buleud heula, kudu make endog deui, kudu digoreng. Tara rangel ari cek si abah teh mah geus we cenah dikitukeun. Tumis enakan keneh dikitu daripada diperkedel mah nya geus we urang turutkeun ka resepna nya guys. Tas singkat cerita si tumis kentangna teh geus asak urang sayagikeun we dina meja keun we si abah cenah nyokotan sorangan. Ieu teh kutumben-tumbenan jam 8 geus hayang dahar. Lamun keur gawe mah di Jakarta jam 11 karek dahar kadang mah setengah 2 pas balik catering. Karak dahar geus heula nya videona tepi ka dieu heula bisi kabuhulan dahar bari ngobrol mah. Nuhun anu tos nonton video abi. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.